Ece, ieu apal teh di urang aya corona? Ih, kade ieu ku corona teh kade, waspada ieu ku si corona teh kade. Eh, saha? Saha ibu corona teh urang mana eta si corona teh? Ih, sarieun teuing abdi mah. Saha teh ibu cik corona teh saha atuh cikan eta urang mana? Ih, meuni sok riweuh. Corona teh ieu mah sok riweuh wae. Corona teh lain ngaran jelema, Ece. Ari corona teh ngaran hiji panyakit mangrupakeun hiji panyakit nu asalna tina virus. Lain ngaran jelema corona teh. Ke ari Ece hayang apal anu ngaranna corona, naon eta teh panyakitna teh? Ke ku abdi urang jelaskeun naon eta panyakit corona teh, virus naon ke ku abdi dijelaskeun nya. Ayeuna mah Ece dangukeun we nya katerangan ti abdi. Manawi teh nami jalmi atuh da corona teh ai sing horeng teh panyakit cik atuh ibu jelaskeun ku ibu abdi mah teu terang namengan nguping dieu atuh corona teh cik naon atuh sok pangjelaskeun ku ibu. Coronavirus mangrupakeun virus anyar nu ngabalukarkeun penyakit dina saluran pernapasan. Virus corona ngawitan kapendak di kota Wuhan, Cina dina bulan Oktober 2018 nu matak disebut COVID-19. Virus ieu tepa kalawan gancang jeung geus nyebar ka wewengkon salian ti Cina sarta ka sakuliah dunya kaasup nagara Indonesia. Virus corona tiasa keuna ka saha wae, nanging efekna langkung bahaya upami ngainfeksi ka sepuh, ka ibu-ibu nuju bobot, anu nuju teu damang, atanapi ka jalmi anu daya tahan selerana kirang. Gejala anu dibalukarkeun ku virus corona ieu sacara klinis diantarana batuk nu aya reuhakan dugi kagetihan, gangguan pernapasan mun ngarenghap karasa sesek jeung eungap, nyeri ti koro jeung nyeri dada, leuleus jeung tereh cape nu langkung parnana dugi ka pupus. Aya sangkaan yen virus corona ngawitan ditepakeun ti sato ka jalma, nanging saterasna diuninga yen virus corona oge tepa ti jalma ka jalma. Sacara umum aya 3 gejala anu tiasa nyirikeun yen eta jalma teh kainfeksi virus corona, nyaeta muriang, demam, suhu awak leuwih ti 38 derajat Celcius, batuk nu aya reuhakan, sarta sesek napas. Numutkeun panalungtikan gejala COVID-19 bakal katinggal dina waktos 2 dugi ka 14 dinten saatos kainfeksi virus corona. Enggal ka dokter upami ngalaman gejala infeksi virus corona sapertos anu disebutkeun tadi. Utamina gejala katinggal 14 dinten saatos uih ti daerah anu aya kasusna zona merah COVID-19. Hiji jalma tiasa katepaan COVID-19 ngaliwatan sababaraha cara, nyaeta teu kahaja kakecretan ku ciduh batuk ti jalma nu positif COVID-19, nyepengan baham atanapi pangambung teu wawasuh panangan heula saatos nyabak barang anu kakeunaan cai ciduh jalmi nu positif COVID-19, pacaket sareng jalmi anu tos positif COVID-19 sapertos paantel atanapi sasalaman. Pikeun mastikeun diagnosis COVID-19, dokter bakal ngalakukeun pamariksaan nyaeta uji sampel getih, tes swab ti koro pikeun nguji conto reuhak, rongsen dada pikeun manggihan infiltrate atanapi cairan dina paru-paru. Dugi ka ayeuna teu acan aya landong kangge infeksi virus corona ieu, nanging aya sababaraha cara anu tiasa dilakukeun dokter pikeun nyerangan gejala sareng nyegah nyebarna virus corona, nyaeta ngarujuk pasien kanggo ngalakukeun karantina di rumah sakit anu ditunjuk biasana 14 dinten, dipasihan landong kangge nurunkeun demam sareng nyeri anu aman sarta luyu jeung kaayaan pasien, istirahat anu cekap, teras seueur ngaleueut cai herang pikeun ngajaga tingkat cairan awak. Dugi ka ayeuna teu acan aya vaksin pikeun nyegah infeksi virus corona. Kusabab kitu, cara nyegah anu pangsaena nyaeta ngajauhan hal-hal anu tiasa ngabalukarkeun infeksi virus corona ieu, nyaeta kahiji, ulah sering teuing angkat-angkatan ka tempat umum anu rame ku jalma sarta kudu ngajaga jarak. 2. Ngangge masker upami ngalakukeun kagiatan di tempat umum. 3. Kudu remen wawasuh panangan ngangge sabun ku cai anu ngocor atanapi ku hand sanitizer.
komo saatos ngelakukeun kagiatan di luar atanapi di tempat umum. 4. Teu kenging nyabak rarai sateu acan wawasuh panangan. 5. Nutupan baham sareng pangambung ngangge tisu tilasna piceun kana wadah runtah. 6. Terapkeun pola hirup sehat sarana moyan unggal enjing-enjing, olahraga, seueur nuang kadaharan anu bergizi saperti sayuran jeung buah-buahan. Salian urang ngalaksanakeun ikhtiar-ikhtiar secara medis tur fisik, ulah hilap utamina urang oge kedah tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Anu tiasa ku urang dilaksanakeun di antarana husnuzon, hade sangka kana ridho sareng katangtuan Allah Subhanahu wa taala, sabar jeung tawakal dina mayunan kaayaan musibah virus corona ieu, rutin ngaos zikir sanggeus salat 5 waktu. Seueur ngadoa sangkan ku Allah Subhanahu wa taala urang ditangtayungan dina kaawonan sareng sagala panyakit. Gitu sasakala virus corona teh sasakalanya meni kawas dongeng maksud teh sakitu lah sakaterang abdi mah anu namina virus corona teh tah sakitu panginten kitu ngartos atau ibu ayeuna mah tidanget ayeuna mah abdi teh bade ngajaga kebersihan we utamana mah jeung ngajaga lingkungan dengan pola hidup sehat pangintennya. Nuhun hatur nuhun pisan ibu kateranganana ayeuna mah abdi bade wangsul wae mangga tuh ibu. Sakitu wae padaran ti Ambu Uci, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.